Bararingung sararadi batang kembung ayang ki gawe aing isuk-isuk batu moper neangan pagawean tebar nu ka sawah ka pasar pan anu kamana we eta mah anu bungkaran taneuh pan aing mah anu gawe daweung we kieu lah aing ngobrol jeung kembang takut bararaya satas ngobrol jeung aing isukna pae kembang bungun beureun kembang ge ngobrol jeung balangsak mah meureunnan tarina mah aya di dieu teh kembang rupa-rupa kembang teh parupa ngaboya ka dieu ngobrol jeung aing isukna pae aing mengandung naon mah meureunnan aya ka di imah di jero wae aing hareudang eungat di luar di poe kieu we aing jiga duyung terdampar teh duyung makan gelis aing makan cantik mempesona teh ya aing makan beda deui duyung makan duyung aweus sukuan duyung mah aing makan suku kabeh salah mah kieu teh parusi kita torojo atuh padahal menungan teu naon daripada pan ayeuna kurang bagus gue kos arca borobudur aing lah ojo keur naon di dinya keur dadasar naon dadasar seuti tukang daragangan ye tukang dagang meureunnan memangnya daragangan semua datang teh geus film susah lah jual bareng ketek geus nya tuh uing ka gugus sok maknya teh Allahu Akbar ojo di dieu make sarmak coba ieu make sarmak mun ditu mahi teh lega tadina mah geuning ngariut tidur kana ku aing mah ngalukan naon ge kembangnya di dieu loba tadina mah keur naon atuh bari lagi di dieu iya ente sieun di keluar teh tak aing gawe di imah teh keluar ka dieu kamu gawe nya heueuh aing geura udah pabrik lain mah aing pabrik mah aing loba gawe oh pan aing mah teu meunang kalaluar teh ceuk aing mah teu meunang loba panyakit aing sararieuna teh kitu teh ayeuna teh oh jadi sok bararingun duda bingung sok atuh ceuk ngeser atuh ceuk bae ituan meuni kena hese hiber nangke ieu duaan mah jomplang nyatung nih mengikuti atuh aya tuh mah siga seter siapa diukna ini juga seter kan mun catur aya seter pan oh itu juga kuncung meureun mah aing pocong mumun oh pan ayeuna mah teu meunang ka mana-mana teh ya ceuk sugan teh sia liar ka mana sugan teh wah boro-boro liar hayang ditewak uing tewak saha nya ku eta teh ku solisi anu aya ge sol patu solisi mah eta teh anu paragi keamanan teh ya keamanan heuh solisi teh kitu geuning suruh kiti naon nai suruh kitu sama ngomongna tara bener polisi teh ya hayang ditewak aing sarieun pengugel lah tuh moonang pagi urang enak keur eta teh zona ayeuna teh zona naon keur zona ayeuna teh pan abu-abu pokoknya aya zona abu-abu ieu beungeut aing teh fokus ya itu abu-abu ya eta ngalain zona tuh mah aya zona sakulibok kitu teu nyaho budak we beungeut aing berarti ojo eta teh naon ngaran teh positif heeh cenah poshan sih masih aing positif teh kitu ojo di eta teh di panyakitan ini positif aing kudu kejejengan atuh ini dapat aing lagi nyantai gitu aing di imah ka dieu mah aja aing tapi ka mana-mana ge terus ojo kunaon ngejoin can aing sieun sieun ditewak ini nya ka aing ti imah mangkat ka dapur ka aing teh mangkat ditewak teh ya emang ari ti imah ka dapur jeung ti imah ka dieu jauhan mana
Ngajauhan kene ka dieu. Nyaha ka dieu atuh. Manya ari ka dapur sieun, ai ka dieu teu sieun. Ya aing di dapur mah loba ka sieun. Sieun naon ka dapur? Dapur sorangan, dapur imah sorangan teu kudu sieun. Sieun aing sieun rek ngejo beas naon teteh. Aing rek masak naon? Maknya aing rek masak kompor. Aing masak lagi di kompor, kompornya diasakan. Itu kumaha meureunana hese. Nih, Oco mah kumaha nyebut beasna eueuh? Heuh, kita beas nangke eueuh. Kete meureun apanan kete aing teh meureun hese. Maknya aing kudu masak kompor apanan. Terus Oco ayeuna ka dieu ka hareup aya beasna. Nya eueuh nya sugan di mah aing pada ngalungan sama ge bener aing salembur mah setengah karung. Aya teh teh nu rek ngalungan beas sa siki kitu. Nya teu emang beas sikian. Eta tadi ceng Oco. Samata. Emang beas mataan? Aya sarcokot ngaceleng. Bisa oe sia nembalanana teh. Enggak, bingung tuh daga aing lah, aing coba zonana teh anu beureum nu hejo nu hideung aing kabalaban nu hejo sieun. Ini kunaon? Sieun ngabeledug. Ini? Apa sok aya hijau kuning tah meledug gitu teh geuning zona hijau keluar tai kabeh. Balon atuh ce eta mah balon lagu budak. Lagu budak. Mah nyari sarwakeun jeung Jona. Lagu budak mah aing sok teu ngarti nu basalahna. Lu basalahna kumaha? Oh sok baekeun ena sianya lagu eta teh asa ciptaan Ibu Kasur. Hah? Ibu Kasur baheula penciptana. Ibu kasur. Heeh. Bintang kecil di langit yang naon teh? Yang biru. Tah salah cek aing ngalain biru. Ini? Nempola bentang di langit biru, kan bentang mah katempana peuting, langit mah teu kadala biru. Nah, Beda heueuhnya. ayeuna langit yang biru berarti bentangna teu kadala meureunan. Lamun hayang katempo bentangna loba berarti langitna kudu poek. Berarti heueuhnya, berarti nu salah saha ce? Sia misalnya. Terus aya deui panu cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Apaan menak jagung mah teu kudu dicangkul. Diaseuknya. Heeh, terus lamun emang rek nyieun sumur di cangkul yang dalam. Teuing lamun rek ngubur maneh sugan. Oh maksudna teh meureunnan dicangkul heula kitu meureun etana taneuhna sugan. Pan yang dalam cenah ge jero sia can mahi mobil truk maka anak meureunnan can jero. Wah eta teh arek nanam jagung apa yang ngagali sumurnya? Antu nyaho teh salah teh nyieun lagu teh kudu dibenerkeun. Berarti nu salah saha? Sia. Wing deui wae ce mah. Kepan aya lagu nu sejen tah. Naon? Anu titik-titik bunyi hujan di atas genting. Cobalah tengok dahan dan ranting. Emangna ranting jeung dahan garering ditengok. Akan titik lagi di luhur kenteng kudu dilongokna kalahan ka dahan jeung ranting. Buah gararing meureun ce. Aing teu nyaho tah lagu teh kumaha sih benerkeun kitu. Tu kudu ka saha atuh ngabenerkeun jadi nu salah saha? Sia. Swing deui wae. Oce mah kunaon sih aku tuh selalu salah di mata Ece. Nanti aku besok pindah ke itu. Di mana? Ke tuur Ece. Tuur aing lagi pindah karena tonggong. Lagu-lagu ayeuna kan tidak mendidik pakai lagu teh. Lagu naon nu tidak mendidik? Anu lagu anu nanti dulunya aku gitu teh. Apa? Dulu. Cium-ciuman gitu. Awalnya aku cium-ciuman. Terus ternyata aku terus peluk-pelukan. Tah eta teh kan ngajarkeun salah eta teh. Ngajarkeun salahnya lagu teh. Nya heuh, teh bener lagu teh ngajarkeun nanti ngaranna teh kagorengan. Teu bener teh teh nya bener emangna kitu bener eta teh salah lagu teh benerna kumaha? Kan awalnya cium-ciuman. Cium-ciuman. Terus peluk-pelukan. Peluk-pelukan. Tah eta teh salah. Oh salah. Nya heuh. Ya emang lagi heueuh teu bener eta teh. Teu bener kudu mah kan peluk-pelukan heula karak cium. Sugan teh teu bener teu meunang kitu ke nu bisi nurutan budak urang. Nya budak mah gitu di bejaan ke narutan cium-ciuman. Terus peluk-pelukan salah, peluk heula ka karak cium. Tah terus kan berdua dirayu setan. Dirayu setan. Terus kejadian setan disalahkeun. Tapi Kan mah teu nyaho naon. Beureun Ece nyeri hate disalahkeun mah ce. Naon? Ece Nyeri naon? nyeri hate beureun eta setan disalahkeun. Setan aku hayang dicarekan. Aing hayang dibawa ke meja hijau ku aing setana. Meja hijau teh naon? Meja hijau geuning eta nu di kalapaan teh. Teh ka mana? Aing jadi beuteng. Geuning. Seret aing modal aturnya mesti ditewak. Nggih, meureun. Kan ditewak Ah, sabarot teuing ah.
Mulas. Semuanya modal-modal wae pira aku kudu disaksian. Uli hulu sia aing modal aku. Saruakeun bun-bunan saya saruakeun jeung eta. Uing kumaha ieu nasib? Hah? Nasib uing. Sia asup ka juru sama. Hah? Kadinya ka juru sama. Heh, nuhun atuh ah. Aya di dinya pak aya ucing. Saya jeung ucing we ngobrol. Ngatuh Ah kamari saya jeung anjing ngobrol anjing ucing tuh. Nah, ka mana modalna? Jauh. Eta sama Imah Batur, ho Imah Leceh mah belah ditu. Anjing we anjing main narutup eueuh. Hah? Narutup di kuncian, di kuncina. Nah anjing Aduh baik lah. Manya aya modal, ayeuna hayang modal di Imah Batur, Imah manehna pada di kuncian.